Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kusabab dina dinten ieu simkuring tiasa nyampaikeun biantara nu judulna diajar hirup sehat. Ibu sareng Bapak guru anu dipika hormat sareng rerenca anu dipika cinta. Dina dinten atau waktos ayeuna simkuring bade ngajelaskeun atau ngadugikeun ka arurang sadayana kumaha diajar hidup sehat. Arurang sadaya kedah taliti kana kesehatan arurang atau kanu awak arurang nyerira. Nyaeta ngajaga atanapi teu ngaruksak kanu awak arurang. Lamun arurang teu tiasa ngajaga awak arurang nyerira, arurang bakal gampang menang karena ngaranana penyakit. Hayu ayeuna mah arurang sadaya kedah ngajaga awak nyaeta karena kebersihan. Cekap sakitu tentang diajar hirup sehat. Nuhun kana waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.